أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Paingan hararedang bae redang bae jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca karena ucap jeung tingkah lantarannya nama enggeus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naek saetik sholihin wali taslim. Naek deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula tenang ceugana. Eta urang ngomong mengenahan kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun bisa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana yeuh aduh lamun teu giat asana yeuh tah eta tah urang nah eta nu mantak ge kapiharan ku kotok asana tah mantak kula tenang jak jada moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan kurang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan kurang airi bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese
jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, ayatalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah sorry bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran waduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk sholat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu. Tah eta urang teu bisa teh istiqomah. Badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cek. Ayo bae ya Allah ya Rabbi. Da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim. Iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah, ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya. Ieu mah jang kelas orang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi, taraweh bagi orang mah tidaklah taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah ayeuna memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba. Tah ieu beramal teh urang lalawora aja. Dipigawai ku dipegawaina centang tu jadi amal. Ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Dan menang bos gitu mata atau ente Lurah Miskarna keur di showroom pae. Yes. Orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang, orang nu maot keur tahlil senang, orang maot keur maca Quran Masya Allah, maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb, maot keur itikaf Masya Allah. Man ieu mah keur di hotel Masya Allah. Di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misal ngaranna Loseri. Tah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek ati masong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil lazat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh. Kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh, inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab
inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tadi nu mantak kurang haju daya kata di kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho kapae. Haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho kapae eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep kurang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Ditita urang sieun ka Allah. Ditita sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, sanggeus teh bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun, walian teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat, maca Qur'an hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun kunyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel eta gojek tolol cek nyana teh nidahin jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deh. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun da mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan ka ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cegeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cegeun ieu nang tangan kieu cegeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jadi telok kiceup-kiceup. Terus bae berarti kan sieun tah malah hook. Da ieu ittaqu rabbakum. Sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran. Inna zalzalata saati syai'un 'azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun. Syai'un 'azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un 'azim dijelaskeun kabla dituna tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at yauma tarawnaha
anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak. Di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma ardhat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Nu reuneuh ngadadak ka juru, nu reuneuh ngadadak brek ka juru, geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah. Bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon, teu mabok teh naon. Eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang, kiamat eta di hareupeun urang, di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maot. Emang maut kumaha gitu dedeuleun ieu teh pan dirobah lah. Kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh. Misalna urang misar maot teh misal molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbah teh araya tah di dinya kadeuleuh. Oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh, nu kamari teh nipu teh kadeuleuh, nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleut tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga. Eta teh dibuktikan eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallah amdan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae. Tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya, urang mah kalem-kalem bae biasa bae. Deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae. Nu geus karorot malah main HP, boga HP na ge 3 pan, boga HP na ge 3 tenang asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an. Dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan. Dia kumaha coba lalakon duaan. Masyaallah karim. Nah, ieu deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah. Geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta. Tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk. Cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk. Sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees nya. Teu hees. Sieun teh jana teu sieun. Teu sare nya. Lantaran boga kasieun dahar teu geuna, nginum teu geuna, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari. Aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu?
bab kesang beulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju leeh ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya datang kaliput luar misar mah 1 meter tuh luhur alurnya tak ibab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan ditaraweh pareng geus eueuh ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irim segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek ada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga etalah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ya hatim naon sih nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula etalah
cek Hatim Asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh sebab terus bae didelekeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeleuk Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu didelekeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ayeuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah tu deui urang aya urang ieu. Ayo muntuh bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Sanggeus dadagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup padeun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Maju ontana tenden di hadapan masjid, nyana ngadoa ke Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh, eta hebat teh kos kitu karena papasrah, sabar Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh sagala ge nu Gusti, sabar Gusti bae cek eta. Leh yes, ye bayanya nangis. Saya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing balik aing ieu naik naon cek gitu. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta. Lah, tawakkaltu 'ala Allah. Geus beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kaget nyana. Kakarage nyana neuk balik. Tanya ku nyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan cek nyana teh. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wauh ka kula. Kula teu wauh ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah nyaho. Cek nyana, ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal, tawakal. Ari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup.
atuhun bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae kukula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok bacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam enaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi gua indek di dahar setiana tadi pacokotok ka ditu ieu gua datang sapiring ya tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung setik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi tanah nyana balik itu bere ongkos embung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung tah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikannya sebenarnya henteu jangan milu nih meruksa mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener aja nih ngeunah amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rezekinya anak nah kos itulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang yang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal mal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu
khususna simkuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat raraga takziman wa takriman ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman kulantaran RT Jiman tea deket jeung Simkuring terutama pemajikana si Mas Eri deui deket teh lain naon sok pajar bogoh deh lain jadi jadi tukang urut jadi deket alhamdulillah hubungan bilateral ngurut nah alhamdulillahirabbil alamin malam ieu simkuring ngahaja takziah ke RT Jiman kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diuk ieu tanda iman tanda cinta lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung moal daek ieu tanda iman mantak geus pol ieu iman kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga daek di kuari bagieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka surgana jeung kuari mun paeh ka surga daekan kuari teh daekan ke jibat saya ngajawabna dek daun tuh panjang-panjang umur maksudnya hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak lamun teu aya anjeun Muhammad lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah Bijam Sinah tah ieu kusabab aya Kangjeng Nabi
ayalah langit, ayalah bumi, ayalah urang. Nu paling indah aya sorga jeung aya neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Wa da'iyan ilallah biidzni wa sirajan munira. Mantep. Teu wauh jeung Kangjeng Nabina jarakna ge jauh ke Madinah. Teu wauh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina. Tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah, ieu nyorot ieu ka lembur ieu. Ieu kasorot, Masya Allah. Cek kula ieu karasep ieu. Karasep ieu garelis. Malam ieu balik mah jarore deui. Jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis. Tadi kita ditanya awe dangtum di ditu caka jerus di geulis amat. Asli mah jore di. Lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi geulis. Nah, malam ieu beungeut ieu sebenarnya mah beungeut asli apa lain sih. Di kadang karucem kieu ieu bangsa beungeut kredit ka jeung mah. Tah ieu. Ya, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara anta badrun bagaikan bulan. Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu. Jadi cararaan caang ku lampu, caang ku iman, caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan, gagah bedas. Da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna, nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat. Malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat, dibawa di Basri ke Maghrib, dibejakeun hadza malihul kaun, hadza Muhammadu. Ialah Muhammad anu jadi keistimewaan, anu jadi keindahan, anu jadi harapan manusia. Eta teh ku malaikat dibawa, ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu. Baheula teh mampir di dieu malaikat. Dibejakeun heuy Haji Jamsinah. Bijam sinah jadi haji tancan. Encan. Bijam sinah, ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu. Diterima ku urang di alhamdulillah. Ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang. Masya Allah, ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakicep malaikat di Basri ka Maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun, ieu teh hadza Muhammadu. Boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia nek ngaroba sesembahan. Nu tatadina sesembahan teh ka batu, tatadina sesembahan teh ka kayu, tatadina sesembahan teh ka makhluk, tatadina sesembahan teh kana material. Nah, dirobah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard, pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi. Dirobah ku Kangjeng Nabi. Atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan.
Abu Jahal tereaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buade nage hararese bae. Komun pangeran teh kadeuleu. Pangeran teh ieu Uza, ieu Lata, ieu Manat, bulede pangeran teh. Ieu ribut bae di alam dunia. Pas ini politik, pas ini ekonomi, pas ini budaya, pas ini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu. Kita boga pikiran teh kos sekarang itu, masya Allah. Tapi di Cilongok bang, kita boga pikiran kos gitu iman, bang. Iyalah hebatnya orang, langsung iman, bang. Allah Maha Pencipta langit bumi serta esida. Orang teh udah hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul. Utusan Allah, Nabi nu diangkat jadi Rasulullah. Urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya. Ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kangjeng Nabi dakwah di zaman Kangjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atbat tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kangjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, ka tutupkeun deui. Kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahijina mah Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin, Yasin. Lain jelema sambarangan. Udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus batu sabihis. Sabihis ge cenah panjang teuing ge. Ieu mah udah nu talar rasana ieu. Talar. Nah, ieu beta kulhu. Dah, ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah jubeu bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal peting jam 12 hudang mandi wudu salat langsung baca kulhu datang ke subuh. Ngomong doang ye menang 3 heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah bantak oleh-olehna urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000. Catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam ka-4 tunduh 10 asana jangka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu mah gara reheng kabeh. Anu sejen mah gara reheng. Haji Rusdi mah basa we di jadinya mah di neraka ge nasbeh bae. Kieu belain amin heuh. Di neraka ge nasbeh. Tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat
maca kulhu bae 200.000 geus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok tetep salat dan baca kulhu 200.000 nah kuari diniatan di jero hatena oh hendeuk maca kulhu 200.000 tulis tadi lawan Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang tulisan hutang iya buat tulisan maca kulhu ya Allah ya Rabbi mantap guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan baru kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata heuh beda maca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi deukna heuai geus urang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kieu saember mah di lamun diinum ku urang sagelas-sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun jadi mal tunduh teh mah jadi uang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureum disebut beureum tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun di deulina gersep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di beureum-beureuman gitu aja loba teuing beureumna kos utas ditinju ku Muhammad Ali tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi ya Allah wan nuru min wajanatihi ya tawak cahayana anu luar biasa ilah kelahiran Kangjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu yusufin ikomisihi itu udah naon nu talar imah budak dibawa ge ta Allah idzal mauludu minhu azyadu Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan mun dicaritakeun mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep deui kasep
loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh. Gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager. Di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering. Gering tibalik. Ieu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cager. Kehebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan. Dipake kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleuh nu kasep. Pokos urang neuleuh nu geulis. Keur gering panas neuleuh nu geulis cager. Covid neuleuh nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleuh Haji Rusdi Covid. Dibalik. Ieu beda penyakit teh anyar-anyaran. Iklah Kangjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teu eureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Kelaparan kan di negara mamana nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak. Ku ari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan keneh masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu be sesegitan Yusuf geus kaambeu cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan keneh. Sesengitan Yusuf geus kaambeu meuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set brai bentak mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager dipakean sorban ka Haji Rusdi buta tetep dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah in kana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ko komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara di antarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta
diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal. Cik anak buah Abu Jahal, iya rombongan ti mana? Yaman. Rombongan ti Yaman ti mana? Ti kerajaan Raja Habib. Iya mawa naon? Mawa hadiah. Jang saha ieu? Jang Muhammad Rasulullah. Hei, di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad. Ya, bos kula. Saha? Abu Jahal. Geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae. Ih, kula mah dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa. Mekah mah nu ngageugeuh Mekah, kepala suku Mekah Abu Jahal, bilukeun jang Abu Jahal bae. Teu bisa cek bener ieu mah jang Muhammad bae, ribut. Sageuna ribut, Abu Jahal dipanggil. Abu Jahal ngomong, "Ieu ti mana?" "Ti Yaman." "Ti saha?" "Kiriman Raja Habib." "Jang saha?" "Jang Muhammad." "Ye. Iya ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah." "Enggeus ieu mah jang kula teu bisa." Cek anu ngirim, cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae. Ayeuna ribut, sanggeus teh ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya. Kuari mah kieu bae. Cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese, isuk urang kumpul kabeh. Engke urang tanya onta, lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal. Tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula. Siap dah Abu Jahal? Siap. Isuk orang kumpul hadiran ku seluruh Arab. Seluruh orang Arab. Jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh dek nanya onta. Boh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian kitu. Langsung datang ke pangeran. "Pangeran, lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong." Ngomong, "Ye, ulah ngisin-ngisin Abu Jahal. Coba tuh mere penerangan isuk onta. Mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong." "Wai pangeran lata, pindah deui nyana uza. Kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu. Haju diminyakan bae teu eureun-eureun. Malah mah make purupuyan. Segala rupa. Heeh. Ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun. Wayahna isuk mun kula nanya onta, wayahna coba onta supaya ngomong. Pindah deui nyana manat. Ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba. Ulah cara ricing bae atuh cekiana. Ih, ku aing disembah sia cicing bae. Aya nu ngintip goblok dah Abu Jahal. Kono nyerekanan pangeran. Jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeranana. Guys, isuk benar-benar kumpul. Di hadiran ku ribuan manusia. Pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal. Langsung Abu Jahal dipanggil. "Coba Abu Jahal, onta supaya ngomong nu jelas. Ieu ti kiriman ti mana, kiriman ti mana jeung jang saha. Coba." Abu Jahal langsung ka hareup. Onta kunyana diusapa. Onta dedeh teuing nya. "Coba maneh ngomong. Sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha? Jang Abu Jahal apa jang Muhammad?" Onta kigan. Cak Abu Jahal teh, "Coba ngomong ulah hoho." "Ngomong atuh ngomong." Cekena teh diusapan deui ku Abu Jahal. "Wayahna coba ngomong. Maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih?" "Ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah. Ieu teh kepala suku Mekah. Wayahna coba ngomong. Coba ngomong." Di hadiran ku kabehan ge nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta, ngomong moal di onta. Besi ngomong doang. Eta onta, ulah hohoan. Ngomong. Terus we diusapan deui di jam 8 datang ka jam 12. Tetep malah ka jam 12 mah hampir diseruduk. Abu Jahal hampir disuruh. Wah, gas Abu Jahal gas. Bahaya ieu mah.
onta marah ya onta marah guys dari bagian Muhammad Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa bagian Muhammad Kangjeng Nabi kahare onta kulan cak kabehan teh geus bisa kulan ieu maneh ieu titah ka dieu kusaha ku Raja Habib di mana Yaman maksudna ieu babawaan teh naon ieu hadiah jang saha jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah ngomong onta ngomong Masya Allah Karim karak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta ngobrol jeung onta Haji Rusdi mah awewe ge ditanya terekeun ngomong eta kurang hadiah puji eta hadiah maka ini roa itu ada asar atuh jangan onta danya awewe bete dek ngomong ka onta pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeun ge boga kaindahan anu luar biasa di antarana wajahna berseri-seri sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea aya sinar naon sih ieu aya sinar naon sih padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat kaluhur aju mujizat tadi antarana tadi onta bisa diajak ngobrol ialah in kana mujizu Yusufin di komisi lamun bae mujizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh sageus dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi Masya Allah ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu di samping emas perak deh dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana cek Kangjeng Nabi wahai emas wahai perak wahai pakaian-pakaian sutra anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula kula nampa bunga ku ayan hadiah tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas perak jeung pakaian kos kieu ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia engke ieu mah di sorga maka wayahna wahai emas wahai perak wahai sutra maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir harita keneh prak menjadi pasir lamun kanyahoan ku Haji Rusdi ya atuh naona pugu urang mah kesik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi ieu kunaon emas jadi kesik teu hayangin Kangjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas cecekelna emas kursi emas segala rupa emas kuari mah aya kan di dieu ge emas tono tah mah urang Brebes tah mah tah ieu lah di sorga engke mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hayang naon engke di sorga geus deukeut sorga teh geus deukeut di hareupeun urang kanyahoan sorga geus deukeut tanyakeun ka RT Jiman pae heula tanyakeun ka RK Patin nyana mah geus datang deukeut sorga teh deukeut di hareupeun urang asal dicabut nyawa urang geus ka sorga urang mana meureun urang mana meureun belas euris ya sia mah bagian ka ditu kanu kaencapan tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat Al-Qur'an geus ngajelaskeun Bukhari geus ngajelaskeun Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat
ke iraha deui kula jaritakeun mujizat tadi nama kan iran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kula kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggal jadi tengah ya bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan belah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma lempang ka hareup maca syahadat balik deui deuk kurang kumaha deui masyaallah karim ieu kuari urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu tuh kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jara radi korma ngadadak buahan diala teu beak-beak bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh cau sok bade naon teh ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang komo lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun ala bae geus tara rimbul masyaallah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun henteu aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali geus riweuheun jelema anu mencaci maki mangga bae disabodokeun malah dibageuran kara kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang haju dihina begitu dihina goblok beureun tinggal lain kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu mah jawara mantak kaji umen nyaho jadi kiai nyaho henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering nu ngaran diomongkeun mah geus sering dihina Kangjeng Nabi geus sering lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina malah menta panghinakeun atuh aing atuh ulah kos kitu mah tah kos kitu mah ngaranna blow on. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae biasa bae henteu bendu kanu nyaci kanu makina di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi ulah wakaku tatangga ulah wakaku batur urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan tak urang lamun dicarekan ku pamajikan geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae geus carekan urang siap dagang henteu naon henteu kopi mah lulu lockdown mah lulu dahar hayang ngojeng henteu carekan kan urang Cilongok makan bahasa kos kitu tah lain Cilongok ieu Cilongok gandu Cilongok ieu mah lain kitu Cilongok lain Cilongok ieu mah sopan di dieu mah di lembur ieu mah saropan bahasana ge masyaallah urang dicarekan asa dinyanyian bae kakak ulah kitu atuh tah ngeunaheun kos urang Karawang mah teh mah tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing we ingat ka Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae ke pamajikan akan teu betah datang ka cicing bae sia ceknya ieu lain awewe meureun juri ge mah cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke gejana ge keseleun sorangan tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma bi'us itu li utammima makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudang keneng nah
dek tahajud teh moal. Oh heuh nya tahajud deh. Bareng Kak tahajud Kak. Oh, mandi bareng, ngala wudu bareng. Oh, kakak jadi imam neng jadi bandit. Nah, Allahu Akbar. Geunaheun berjamaah jeung pamajikan. Ngomong mah dibuktiin mana? Tuh, eta mantap ke sing hade di orang boga pamajikan teh bisa diajak berjamaah. Ulah masing-masing. Mun masing-masing pamajikan di luhur urang handap moal beres. Moal beres sama Allahu Akbar. Pamajikan kan sok nyingsat nya. Tuh, sama pamajikan di dinya baru sok ongkong mah. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta. Engke aya deui bisa ngobrol jeung maung. Engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan. Engke aya deui bisa ngobrol jeung batu. Engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan. Endek kumaha teu iman mantak. Ulah kaget lamun di Prancis kuari dihina Kangjeng Nabi. Justru kuali di Prancis ribuan jelema asup Islam. Kewalahan di Prancis presiden lagi. Lantaran setelah ayeuna dicaci, dimaki, dihina di berbagai sekolah di universitas, ternyata horeganan murid-murid malah asup Islam. Sabaraha pemain bola nu asup Islam, sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam, sabaraha budayawan nu asup Islam, ayeuna ambalayah di Prancis. Mantap presiden Prancis kuari cicing bae aneh cek manehna, makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam. Aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang. Asup Islam rombongan, Masya Allah karim. Kitu kene di Moskow. Gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara. Disidang deui, tembak. Masya Allah, sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam. Ih, begitu di deuleu urang Perancis kan marancung irungna. Umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadi rapi. Asa hayang ka Perancis. Oh, maksudna lain naon. Eta bae dek survei gitu ka ditu. Atuh ku marancung ngaresep kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ningali di Moskow di sarua. Di Soviet marancung arasup Islam. Masya Allah karim. Bahkan aya penyanyi di Amerika, Shirley, eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem kabar berita. Begitu muncul ayeuna, ya Allah, di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran. Encan kawin di umurnya kakarak 23 tahun. Besi hayang ka ditu ke Amerika. Ngan geus dijamin moal daekeun. Orang cerita seputar dua asup Islam, Masya Allah ya. Nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kangjeng Nabi terus-terusan. Ulah disangka teh hihiberan ku di Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi di deuleu ku Kangjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu. Oh ka deuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tadi tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh. Atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asan eta. Geus bisa mal narik kurode. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambil hiburan ku cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman, nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan, nomor kadua nama takziah. Sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang. Malam Senin nya urang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui. Aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering. Masya Allah datang ka leutik awakna. Nah, engke geus diobat tadanon ge teh cager kene bae. Ke bakal dilanjut di ditu. Ieu rame hujanna. Gaduh putra di antarana
ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anak ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasi bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan guan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin tabil. Cak jurig. Ya, pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu
kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae bae ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok ngerekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aju geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama
supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo kira kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian do dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah gua cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut ai kitu mah aya dongeng-dongengna tah
Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing abe kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikan ku tabiin disampaikan ku atbat tabiin ku ari poe minggu disampaikan ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima nak ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogol mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap
kakak ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek gareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil
nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilanat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol mati kituan lagi iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui